Het dah aya naonnya. Neangan pagawean ka dieu ese, ka ditu ese. Anu digawe dieureun-eureunteun. Kudu kumaha ieu hirup. Boro-boro usaha jang anak pamajikan. Yang sungut sorangan hese. Di kemari geus jualan mulu. Geus ngajual sepeda butut, geus ngajual rongsokan. Ayeuna naon deui anu dijual? Pusing. Hah, aya ieu. Si biru iyo, jadul-jadul ge lumayan. Jual ke pasar iyo. Tapi laku moalnya. Ah di pasar pasti anu meuli bae. Teu laku ka duit, ditukeran jeung beas, henteu meunang anu pulen, tukeran jeung anu bear. Maihani, ayang beb dek ka pasar. OTW ah. Ya, wayah na ima warung nutup sementara ima gara-gara corona yo. Tapi lamun aing meuli kopi mah ditarima ku aing eta pemasukan aing. Lah, ya warung nutup. Warung kunaon nutup, Mar? Lah, emang sih antara nonton TV ya? Ya ilah boro-boro TV. Radio Noble ge aing teu gablek. Aing teh ka pasar yo, nek jual HP tah. Di pasar ya toko lo bandung nutup ya aing. Temenang kumpul-kumpul, lain lu kerusun penyakit ya. Ah bisa bae sia Mar. Anjeun mah blangsak mah penyakit mah daekeun ieu. Getihna pait cenah yo. Ih, di bejaan teh murugul. Geus ka ditu mangkat, teu percaya mah. Ah bodoh nanan. Lah. Ah si Amar ngomong naon sih? Wah, apa namanya ya? Setting A, supaya lupa tak kenceng. Sore rek diadukeun gue aing. Ayo, betul, ayo, setting. Woi, Rosadot, dek mana sih ya? Nah, tipu ku aing. Aing dek ka mall dong. Emang sia wayah ge nyonyo manuk. Jelema macan mandi. Teu pantes ya mah yeng, ka mall mah usir sapam bisa sia mah. Sial dan sia men, emang anjir mah gelo diusir-usir. Ah, sia mah teu matut. Lockdown yeng, lockdown. Cek si Kasmi naon ya tadi? Don gitu. Gendon mah, don apa? Laladon. Aduh, pusing aing ah, teu ngarti. Bodo amat, mangkat terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wait, wayahna dul, salamana kieu bae nya, maklum kerusun penyakit. Mar, ulah celemak-celemek naon bae aya namanya. Cekal dul, lain celemek. Jensen kopi, Mar. Biasa, kopi hidung. Lah menang dul, tapi dibungkusnya ulah di dieu. Aduh, gas, tenanan, Mar. Wayahna dul, ulah loba kampal kumpul, gambal gerombol, tangkrang tongkrong, diomelan, limbah bae nya. Mar, aing ge ngarti, soalnya pan aing boga TV. Lah, kok tereh amat ka pasar ya? Waduh, bener cek si Amar. Pasar ge sepi. Toko loba anu teu muka. Tuh, cek aing ge, murugul sih. Hampura Mar, aing teh nyaho. Emang aya naon sih? Yo, kieu yeng, lamun aya jelema. Eta urang kudu waspada, yeng. Oh, heueuh. Tadi aing ngadenge jelema loba nu ngomong. Naon nya kedeung dingit-dingit heula ku aing. Corona apa ti corona? Nah, inget Mar, aing. Corona, Mar. Naon sih corona? Nah, eta ngaran penyakitna corona atau COVID-19, yeng. Aing kena ieu Mar, penyakit. Tapi lain corona ngamar, penyakit karana
Lah, oh karana yeng. Penyakit karana rentenir karana Bang Emok jadina belaksa penyakit aing mar. Eta penyakit dijieun-jieun yeng. Pugumar aing ge pusing. Mau juta boga duit pisan, mar. Jeung duit atuh aing heula. Jeung biasa liter mah, yang nyambung umur. Jadi era aing mah. Aduh, ujung-ujung nama aing dibae nu kena yeng. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Udin Saputra Sarjana Hukum, Kepala Desa Ciangsana. Tentunya dalam situasi saat ini di dunia, bahkan kita di Indonesia, khususnya di Desa Ciangsana, telah terjangkit wabah virus corona yang sangat mengkhawatirkan. Dan tentunya atas nama pemerintahan Desa Ciangsana, saya menghimbau kepada masyarakat khususnya Desa Ciangsana untuk berdiam diri di rumah, tidak keluar rumah kalau tidak ada kepentingan atau keperluan mendesak, selalu menjaga pola hidup bersih, cuci tangan, dilarang berkumpul-kumpul, kalau keluar rumah selalu menggunakan masker dan selalu menjaga jarak. Tentunya juga dalam bulan Ramadan ini saya tetap menghimbau untuk melaksanakan taraweh di rumah, berjamaah di rumah dengan keluarga, tetap berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan panik, selalu jaga kesehatan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.